Duh anjing maha aingnya euy berteboga duit teh aya kahayang deh anu boga hutang teh ka mana anjing itu saha euy asa apa itu jelema euy oh itu boga hutang teh aing tagih boga ya 50 lumayan jam malam mingguan ya yang beli sebelah mah ya yang apel mah ya lumayan sia aduh naon sok mana boga hutang ka urang atuh kayak heula we dalam muntik itu mana masuk poho hutang sok atuh sok urang dingkeng gede karek menang urang teh bae da urang guys butuh sarua da ditagih ka imah antara mayar sia ayeuna mah ieu mah urang atuh kumaha urang rek apel atuh bae urang rek apel ieu mah aduh ieu mah yang boga euy aing yang meuli udud jeung kopi enak mah untung tadi papangih jeung jelemana mun teu papangih mah mayar-mayar sabulan oge beunang sia teh mah dalam mun teu katempo duitna sigana moal mayar disumput-sumput lumayan meuli kopi jeung udud tuh aing mah setelah geus kaya kieu ulin kita boga duit biar kumaha nya berak ku engke panggih jeung awewe kitu nya hoyong jajan terus ku aing kudu nganyuk ke tukang dagang di alun-alun kalah kabeneran juga si Edik itu teh lumayan meuli kopi heula jeung udud urang angkat main goceng gocap ya lah anjir teh boga hutang teh sia aya boga duit mah comot ku urang langsung meuli kopi jeung udud sia eta atuh karek menang nagih tadi oge eta teh kurang ditagih deui 2 bulan eta urang rek meuli kopi jeung udud atuh urang ieu dek segala kita boga duit teh karunya kumaha atuh ari urang hayang kopi jeung udud atuh nganyuk we heula nya ari aku kudu nganyuk deui mah santena ka urang lunas eta atuh kewe atuh bulan hareup dek ulin itu aing terbog nang gocap-gocap alah ieu mah jadi aing mah dengan awewe teh ya kareun alun boga gocap mah bisa mah ulin ya ngajajanan cimol-cimol wae mah moal era teuing aduh boga duit anjir banyak kudu ngabegal gitu sigana aja lemah anjir aya euy aya usah jama di mana ya teh wah iya we bobodo peso tungguan we di dieu lah ya aing boga duit gocap ka menang awewe kumaha nya ke balanyakeun naon dia aya itu euy sia begal di dieu aing lah banyak gocap ya angkat tangan naon bukan duit mah ayo di sini tungguin apa yuk peso teu cicing dia cicing dong si kamaya di jalan tadi aing mah leungit teh duit teh dek ulin teh ceng panggil begal gitu patut salah jalan anjing dan dia pago ieu teh aing mah teh jadi ulin teh